Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah daramang mah. Abah oge Kang Kevin dugi kadanget ieu masih keneh tiasa nyarengan kanca ngeureuyeun dongeng. Mangga urang keureuyeun, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyangakeun birahi nu mawa pati biasana Superman. Kemari teh kanca parantos dugi ka kitu jeung kitu weh obrolan eta dua sobat teh ting harewas bari mes red maranehanana ka palebah Wiwin sakitu ngan ukur remeng-remeng teh hantem we direretan ku kituna lalajonna teh jadi teu puguh lantaran film mah cua we teu dipirosea. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana nepi ka mangsana budalan Junaedi jeung Dede teu sirikna seseureudeg hayang aya di satukangan Wiwin ku kituna teh kalaksanakeun oge mangka-mangka nu deuk kaluar teh ngantai saurang-saurang bari majuna ngan ukur ised salengkah-salengkah bogo we Junaedi teh manimoho samemena nu teu punuk nae koneng ariret kahandap sakitu nampeuna nu dempok biola kurang-kurang nahan mah matak poho di tengah wadi kitu oge ari ciduhna mah ngadadak ngaruy-uruy teu beda we ti awewe nu keur nyiram neuleu buah ngora. Sajeroning ngantai teh Junaedi tereureuf dedeheman kawas anu getek ti koro hayang dilieuk kunu hareupeunana tapi Wiwin saeutik oge teu mikiran demi rosea manehna mah jongjon we nangkod kana tonggong Imas muntang kana tonggong Iwan hareupeun Iwan salim antai-antayan lantaran nu didehemanana teh teu daek ngalieuk Junaedi jadi motah teu cicing awakna tereureuf galar gilir mun teu kitu babatek leungeun kawas nu cangkeul ieu teh ngan sakadar hayang antel jeung Wiwin. Kalaksanakeun oge da puguh satengah dihaja ana gedug teh leungeunna maduk kana tonggong Wiwin kakara ayeuna mah Wiwin ngalieuh ka tukang. Punten sanes dihaja Junaedi ti dituna mah sasadu imut bari ungeuk sakalian pasang aksi eta we panonna oge make dikerejeupkeun sabeulah. Mohon sabios Wiwin bari gancang malik deui ka hareup ujug-ujug rei we ngarasa sebel eta mireungeuh lelewana matak hayang utah make jeung karajap-karajep sagala matana kawas kekemang jalan we sarta sabrehan oge geus kajudi yen tukangeun teh lalaki nu coreng irungna ku kituna Wiwin terus we nyedek ka Imas tukang nyedek kana tuh teteh Imas bari ngalieu ka tukang
Aya lalaki hidung belang. Wiwin ngaharewas. Mana? Imas suruh ngahringe. Ya teu pengkereun teteh. Udah dongesna oge siga hoa we. Wiwin ngaharewas deui. Bari nyekikik manehna seuri leutik. Imas ngareret. Gancang manehna ngabalieur. Bari teu tahan nyekikik deui seuri. Nah kei kana tonggong Iwan. Mireungeuh Junaedi siga nu ngarenyohan. Aku bonjeng kenaon janti teh. Iwan ngalieu ka tukang. Iya teteh nyeret-nyeret. Imas nyalenggorkeun bari seuri dipengkak. Kunaon euy? Junaedi ngaharewas ka Dede. Gede hate. Lantaran panyangkana dipilucu. Hiji sewang tuh euy. Dede kontan careraman. Nyekop tah hareup. Banget tuh hareup mah euy. Lalakina nyetang tuh masuk kaun. Alah, prek tuh huluna. Montong dipikir deui pirakanan ge geup apu. Junaedi bari ngarindat ka Iwan. Ngoanaker. Dumeh ka tempona Iwan teh lulus meunye. Anjog ka lawang. Nu ngantai teh bubar lantaran di luar mah lega ambahanana. Geus teu kudu oray-orayan deui. Begituna barang Wiwin geus nepi ka lawang. Gancang we ku Junaedi ditoe leungeunna. Maksudna supaya ngarti yen kumanehna deuk dibarengan. Lantaran angkeuhanana teh ya Wiwin teh geus katarik kumanehanana. Cirigih lalaki teh make tual-tual segala. Wiwin muncereng bari rikat mali ka tukang. Hehe. Sanes curigi. Junaedi ngahehe sarta kuram kireum. Alah, nembak geuning. Dede geus mimiti hariwang bareng mireungeuh ketakna Wiwin harita. Heg leungeun Junaedi dikenyang. Nu maksudna deuk dibawa nyelenep kanu loba jelema. Hayang buru-buru nyingkah tidinya. Bisi mata keribut. Mangkaning keur loba jelema piraku teu pada ngadeug-deug. Ini mah biasa teh tan harga. Geus ngarti deuh dewek ge. Junaedi teu ngarti kana galagat. Manehna kalah kana empas. Dikenyang leungeunna teh ngadon mugen. Mak. Lalaki teh nurehe pisannya. Lalaki teh menyepi ka sebeleun. Wiwin nyentak. Puguh pok-pokan Junaedi teh jelas kadengeun. Ya naon Win? Iwan ngarahandeg mali ka tukang bari terus nyamperkeun ka Wiwin. Lalaki Kang, tapi ka sebeleun, engke tual-tual sagala. Wiwin bari ngarindat ka Junaedi. Lain tual-tual we, teu kahaja. Ya mah aku atuh dinuheureun mah sing ngarti. Junaedi gancang nempas bari nyentak. Manehna ngangles nyumputkeun ka era. Malah mun ti beurang mah piraku we teu ebreh beungeutna ngadadak kecai beureum. Parantos Win isin. Iwan gancang ngahuit. Memang kacida matak erana mun seug ribut teh. Harita oge jalma-jalma teh geus mimiti tinggal lieu ka palebah manehanana. Atuh da japilus naker jelema teh. Kesurupaan siga monyet kabulusan teh. Wiwin nafsuna teu bisa dipepar deui. Atos mangga we lah urang ehel mulih. Iwan bari kakwe kana leungeun Wiwin. Dipaksa ditungtun dibawa nyingkah tidinya. Sumuhun teh mangga we lah urang mulih. Teu kada dilayanan nu kirang sasatrip mah. Imas nemrong bari kakwe kana leungeun Wiwin anu sabelah deui. Ari Salim harita teh teu pipilun ilu biung. Ukur nyerangkeun we. Pamikirna lamun seug kajadian ribut, manehna pasti nu bakal maju. Nu baraga jual teh duanana oge baris disikat. Moal dibere ampun deui. Atuh waktu Iwan katut nuduaan aringkah tidinya deuk nguru mobilna.
Salimah tinggalin di tukang tayap nuturkeun lantaran manehna ngerasa curiga bisi eta dua jajaka teh deuk aya karep anu teu hade. Sangkaan Salim kitu teh saeutik oge teu nyalahan. Sajungna Iwan Init, Junaedi jeung Dede ting ketayap nuturkeun penasaran hayang muaskeun nafsuna. Dumeh hatena ngarasa teu ngeunah boga rasa diwiwirang. Ari Iwan sanggeusna aya di luar teh teu buru-buru nyamperkeun mobilna anu harita keur diparkir. Tapi kukurilingan we heula lantaran aya maksud deuk barang beuli heula pikeun ngirim nu di imah. Nepi ka nu rada tiiseun deuk ka tukang gado-gado nu kabeneran dagangna mencil. Teu anta parah deui ujug-ujug sak we Junaedi narajang. Tapi Iwan oge memang teu cileureun. Puguh manehna oge geus nyaho deui yen dirina aya nu nuturkeun. Malah harita leumpangna oge rada teu pati jauh ti pamajikan katut adina. Nyaeta supaya gancang ngejat ari aya nanaon. Atuh tina perkara Salim mandurikeun maneh. Memang ku Iwan ge geus kahartieun maksudna. Nu mata ku manehna oge terus we diantep teu ditanya teu ditakon api-api nu teu wawuh we. Harita waktu Junaedi ngarontok Iwan tapi snaker ngajorelat ka gigir nu ngajadikeun rontokan Junaedi ngageblos poos. Oro kaya Dede teu cicingeun manehna ngagentak luncat ka pelebah Iwan bari langsung nyebrutkeun pereupna ngan bae eleh rikat ku gerakan Salim. Anu ngajorelat bari nyamberkeun dampal sukuna. Teu salah deui. Ujug-ujug cedak we nyayang kana iga burung Dede. Aduh. Geleong, bro bae Dede nyangkorah. Ngarep deuleu ka aing duanana. Salim nyorowok bari pasang kuda-kuda. Goreng-goreng oge. Manehna teh kungsi ngaguru ka Bang Tilil asal Ciwaringin. Setan sia diboksen sia ku aing. Junaedi males nyorowok, jeleng manehna luncat ka pelebah Salim. Hiu. Pereup katuhuna nyebrut. Dina gaya Julois mangsa kerjaya. Mun seugkeuna kana cukang irung teh piraku we teu mejrel. Nya capek sia. Salim bari rikat ngagilek nyerong. Sret suku katuhuna ditarik ka tukang. Plos, pereup Junaedi ngageblos. Sret suku katuh Salim asup deui. Ngarodon jeung gerakan leun katuhu. Hiu, cedak. Pigelang leungeun Junaedi dipeupuh. Kerebel. Saterusna digegep. Det dicentok. Bari dibarengan ku gerakan tuur katuhuna ditunjelkeun. Duh. Ngahakan hulu angen nu ngajadikeun Junaedi ngahanyu. Bari panonna mulan ka luhur. Sabot kitu leungeun kaca Salim nyerepet ti gigir. Teu salah deui. Cedak. Ngahancak punduk Junaedi ku teungeulan Ciwaringin. Berolo bari ngagurung teh langsung Junaedi terus utah-utahan. Geus kitu jerelat disusul tepus ku gerakan dampal sukenca. Cedak. Teu salah deui nyayang kana iga burung. Akhirna Junaedi ngoceak bari bruwe nampuyak di sisi jalan. Teu beda we ti podol kebo. Ari Dede nu harita geus hudang deui. Sarta paparahna mah deuk terus narajang ka Iwan. Tapi barang ngadenge Junaedi ngoceak, bari badana nampuyak. Hatena kontan jadi ngadadak peot. Teu beda we ti daun genjer disesepkeun kana kelek. Ku kituna teu anta parah deui ujug-ujug becir we. Manehna lumpat ti babaranting. Geus teu nolih kaki sobat. Lantaran nu dipentingkeun teh kasalamatan diri sorangan. Atuh Junaedi alusna harita teh teu tuluy kapaehan. Bareng mireungeuh Dede ngabecir. Geus teu nolih dikanyeri. Kurajaat. Manehna maksakeun hudang. Geus kitu dereg-deg we. Manehna oge mangpret teu sirikna notog-notogkeun maneh.
Kanca dangu maklum galungan di jalan gede gitu. Jalma-jalma teh ujug-ujug robe ngadeg-deg. Tapi kalau loba mah kaporotan lantaran lawan Salim geus ngabalecir manten. Ti pihak polisi oge harita teh aya nu nyamperkeun sarta terus tunyu tanya saperluna ka Iwan. Atuh ku Iwan teu didingding kelir. Pangna riributan nu jadi alatan teh lantaran eta nu duaan ngaganggu pamajikanana. Nyaeta waktu balik ti bioskop. Sedengkeun nu ngamimitianana lain pihak manehanana. Tapi itu heula nu miheulaan rajang. Hal ieu teh dikuatkeun ku tukang gado-gado nu kabeneran nempokeun ti kaanggangan. Atuh waktu polisi nanyakeun saha-sahana, Iwan cukup ngajawab duka teu terang. Da memang nya teu nyahoun ngaranna, malah panggihna oge kakara harita mentas lalajo. Harusna polisi teh teu kapapanjangan mariksa. Teuing dianggapna teu nanaon, puguh teu nepi ka ngadatangkeun korban. Atawa memangna pedah ngebuntut bangkong lantaran nu aya patula patalina geus teu katembong kalangkang-kalangkangna acan. Harita oge nu ngadeg-deg teh dibubarkeun. Sedengkeun Iwan katut mutiluan langsung muru tukang gado-gado. Beres ti dinya mah terus we ka tukang sate. Geus kitu langsung muru mobilna sarta terus we ngabiur balik ka imah ramana. Kanca dangu sadayana teu dicatur kumaha dukdekna nu ngabangun catur. Nyaeta waktu Iwan kapapancenan ngagorehelkeun kaayaan Imas ngan sanggeusna tembong itu ieu ting haruleng. Bapakuna mah ibu jua ngarasahan eueuh kabina-bina. Dumeh kanyataanana Imas teh nolak direremokeun ka Sudrajat. Kituna teh teu bisa dionget-onget. Hantem-hanteman dikeukehan kalah ka nyurucudkeun Cipanon. Ceuk apa mah atos we ibuna. Dikeukehan oge moal aya paedahna. Si neneng teh geuning sakitu kanyataanana. Juragan sastra bari ngareret ka Imas anu keur ngaheluk bari ngingsreuk. Nyasa tadina we apana abdi teh hoyong langkung ngaraketkeun kawargian sareng Kang Tanu. Mohon upama terus layeut mah. Tapi dah kumaha ceuk yana tadi geuning. Dina teu awetna teh mantak nimbulkeun pegatna pabarayaan. Eta tuh apa nama? Nimutkeun teh. Nimutkeun kana teu awetna. Nu dihitung teh atuh kedah pahitna, ulah mamanisna. Apa mah? Sapertos nu teu doa we ka Cep Jajat teh. Ibu jua kalah ke Banglo. Ari ngukur kadoa mah. Memang apa teh? Kacida doana. Ngahiji ka Jajat teh nya aya kasebutna pamili. Atuh kaduana budakna bager. Katiluna geus cekel gawe cing. Deuk nya anu kumaha deui. Tapi nya eta pan. Sanajan 10 kali doa oge ibuna. Apa mah moal ngorbankeun nu jadi anak. Juragan sastra sasauranana dari anaker. Sanas abdi oge, da moal ngorbankeun si neneng atuh apana? Hoyong ngarangkepkeun sote, nyata. Kumaha teu kieu teh nyaahna, kan jadi anak. Ibu jua maduan. Eta teh lepat ceuk apa mah ibuna.
Malah upama dititenan mah ibu nate jiga anu langkungnya kajajat geura pikeun nyumponan kayang manehanan apan ibuna nepi ka tega maksa mirusak ka anak sorangan. Leres gitu cobi geura lenyepan ku ibuna. Na ari dicariosan ari hak teh ibu jua teu nyarios deui. Rupana bae kahartoseun. Memang kitu kanyataanana. Upama seuk anjeunna keukeuh peuteukeun maksa ka Imas supaya daek direremukeun ka Sudrajat. Pamustunganana ibu jua kalah ka nyurudutkeun Cisoca. Heg ngised dalaunan ngadeuketan ka Imas. Sarta teu antaparah deui ngan gabrug bae Imas teh dirangkul. Terus digalentor bari dihujanan ku Cisoca. Neneng, neneng, putra ibu, mual nu, Elis, mual Elis teh ku ibu, mual dipaksa, mual direrehmokeun. Nyaah, ibu teh ka neneng, nyaah. Ibu jua saterusna teu beda we tinu midangdam. Ibu, Ngan sakitu-kituna sora Imas nu kaluar. Sarta ngan gabrug we Imas males ngarangkul. Anu saterusna duanana paungku-ungku bari pada mudalkeun cimata. Alhamdulillah. Nun Gusti. Beres geuning akhirna mah ya na. Juragan sastra kontan ngedalkeun puji syukur ka Yang Agung. Anu ditungtungan nyarios ka Iwan bari ngareret. Ebreh paneutupna ngadadak ngagebrai marahmai. Sumuhun. Iwan ngahaminan lalaunan bari ngarasa bungahna nu leuwih ti misti. Nya kitu deui Wiwin kabawakeun budi parangina ngadadak hegar. Teu beda we ti kembang layu katinggang hujan. Ku tina bawaning bungah-bungahna. Kanca dangu sadayana. Atuh dina poe isukna. Dina ngabiurna Iwan jeung Wiwin balik deui ka Sukabumi teh. Hatena lain deui reug-reugna. Bakuna mah deui ras inget ka Ruswani bakal kalaksanakeun sugan ngarangkepna ka Imas teh. Ngan nu masih keneh jadi pikiran teh. Kumaha carana dina bruk-brakna kanu jadi inung bapa. Nu dibutuhkeun teh nyaeta supaya caina herang laukna beunang. Anjog ka Sukabumi teh geus sore. Jalana ngahaja ka jero kota. Sakalian deuk barang beuy heula sabun mandi jeung odol. Bari sugan deui aya Ruswani keur ulin ka kota. Sanggeus beres balanja nu dipikabutuh. Mobil ngagerung deui ngagunakeun jalan Cipolang. Persis keur mengkol mobilna kareret ku keur ngajanteng di jero toko. Kabeneran ret manehna ka Salim nu keur nyempot di tukang. Rentak manehna ngabaliurkeun beungeutna. Bari siak beungeutna ngadadak robah. Jiga nu manggih kareuwas we. Munasabah kituna teh. Lantaran manehna teh nu taya lian ti Samiun. Manehna harita teh deuk ka Sukaraja. Biasa deuk ngaheroan Ibu Julaiha. Pangangguran ngajanteng heula bari susuganan aya Jang Danu. Deuk minta duit maksudna mah. Dumeh tadi waktu diteang ka imahna, sugandi teh kasampak keur eueuh. Wah. Salim. Untung we maneh teu ngaret ka aing. Tapi sanajan ngaret oge. Wah, geus tangtu moal ingeteun. Samiun ngagerentes di jero hatena. Bari kincin we manehna indit.
lantaran didinya mah tetela Jang Danu teh eueuh. Sok padahal nuker di teangan mah hari tahu ge mencrong we nyerangkeun ti jero toko bentaseun jalan. Ya pantes moal katempo lantaran Samiun ngareretanana ukur ka sisi jalan. Masalah deka Sukaraja ta si Samiun teh. Jang Danu ngaharewas ka Sugandi anu harita teu jauh gigireun. Pada nuturkeun Salim ku panenjona. Ya, mah kamana deui? Deuk dicobaan aya dituturkeun. Sugandi nanyakeun pada ku harewas. Dah, teu perlu engke lah. Urang pegat balikna. Jang Danu bari tetep mencrong. Kancadang seperti nu kungsi disabit ti heula. Yen Jang Danu jeung Sugandi teh ayeuna mah lain deui ngandung hatena ka Samiun. Dumeh beh dieu teh beuki karasa diri maranehana ku Samiun teh terus diperes. Ari teu dicumponan pamentana, maena keukeuh ngancam deuk ngabukar bakerkeun Rusiahna. Ari hantam diayunkeun pamentana, lila-lila mah maranehanana geus tangtu we bakal udulan. Mangkaning manehna kawas-kawas nu moal balik deui ka Bojong Lopang. Komo kapan ayeuna mah geus kanyahoan manehna teh nyantel jeung Ibu Julaiha. Kukituna teh deui jalan pikeun nyalametkeun diri. Samiun teh kudu diberesan. Najan sakumaha tanggohna oge kapaksa ngan jalan ieu nu kumaranehanana kudu ditempuh. Lantaran satungtung Samiun ku menendang keneh mah salilana oge hate teh moal aman. Teu boleh gegebegan. Puguh saneng-nengna dikukuntit ku karisi, diudag-udag ku karempan anu jolna ti Samiun. Sedengkeun ari Samiunna harita teh jigana teh senang-senang we. Saeutik oge teu ngabogaan sangkaan yen dirina aya nu keur ngarah-ngarah. Boh ka Sugandi, boh ka Jang Danu. Saeutik oge teu nyuriga. Bakuna mah dumeh nilih warugana nu dianggapna masih keneh bolon bau jaringao. Harita oge sanggeusna karuhan Jang Danu teu kapanggih. Manehna terus we ngagedig can waka nyalukan beca lantaran sore keneh biasa muruna ka Sukaraja supaya datangna peuting ameh rineh moal aya nu nganyahoankeun. Kawasna moal aya we jelema anu untung seperti aing. Meunang kauntungan teh nokang ti Ibu Julaiha ngorowet, ti Jang Danu ngorowot. Samiun ngagerentes di jero hatena. Renya-renyu bari jongjon we ngagedig. Pametana Ibu Julaiha mah Jang Danu teh cenah kudu ditandasa. Lebar moal aya anu mere duit atuh. Anas eta Ibu Julaiha nanyakeun disebutkeun we can hasil habis perkara. Deuk percayaeun, deuk henteu, masa bodoh. Nu penting mah kaperluan aing kacumponan. Mangka ayeuna teh usum tiris. Beuh, meuli simbut mah mahal. Moal meunang saanu. Serengeh deui Samiun seuri sorangan, kawas nu kurang sasetrip. Tapi eta anakna ku ngabibita. Dirampit bae kitu duanana. Mangka ning ora keneh. Batosna teh beulah. Leuwih tah. Hate Samiun terus norweco. Geus mejeuna waktuna. Teu talangke celak bae manehna kana beca. Datangna ka Sukaraja geus poek.
Bari nunggu simpe manehna nyimpang heula ka tukang cikopi. Biasa ngahuntu deui ngaku-ngaku bandar areng. Geus rada simpe gidig wae manehna indit. Geus tergagrum megag deui. Langsung we manehna teh muru jalan leutik nu berasna ka imah Ibu Julaiha. Bari saeutik oge manehna teu nitenan yen harita teh aya nu keur carampego duaan nu tayalian ti Jang Danu jeung Sugandi. Dina jolna samiun ka imah Ibu Julaiha. Ditarimana ku Ibu Julaiha ukur kurenghapna napas nu bangun berat. Geuleuh tinggal geuleuh, sebel tinggal sebel. Kapaksa manehna kudu narima. Teu kitu mah matak cilaka. Mun samiun ditolak geus tangtu manehna bakal dilaporkeun. Puguh rusiah manehna nu aya patula patalina jeung Jang Danu ku samiun geus dikeupel. Ku dihukumna oge geus matak sangsara. Coba biwirangna geus kumaha boa. Manehna geus tangtu bakal leungit pangaji ilang ajena. Ku batur salemburna geus moal dihargaan deui. Keun nu ngeunaan diri manehna mah teu dipikir ieu. Tapi ieu nu ngeunaan Sumarni. Mangkaning manehna mah ngora keneh naker. Ku teu buru-buru payu oge geus matak era. Ditambah deui ku wiwirang lantaran unggah balewatangan. Deuh tada teuing matak aebna. Nu matak sajeroni ngayunkeun karepna samiun teh. Dibelaan peureum bari mereketkeun maneh. Bari hate cus-cos mikiran nasib diri nu keur karandapan ayeuna. Hantem di pikiran mah matak ngaleketei hate. Nu antukna teu karasa deui. Ibu Julaiha ngabarbayekeun cimata. Naon nangis? Bakating kuraos. Pok-pokan samiun kadenge pika sabeleunaker. Ibu Julaiha lain ngajawab, ari lain si panon mah beki juuh. Pok-pokan samiun teh karasana teu beda we ti congo jarum nu nojosan kan hatena. Kumaha aing hirup teh? Teu hidup hina ti batan sato. Ibu Julaiha ngagarentes di jero hatena. Dina geus rengsena, Ibu Julaiha bluk bae nangkuban bari ngaguk-guk jeurik. Sedengkeun samiun ngojengkang kaluar bari bubuligiran. Kabeneranna teh ari samiun kaluar, Sumarni oge kaluar ti kamarna deuk cai. Ngaledeke meh tembong orat. Puguh saeutik oge teu nyangka bakal kapergo ku samiun. Keur mah geus dilamun ti tadina keneh. Katurug-turug ayeuna ujug-ujug patepung paduduaan. Tur dina kaayaan Sumarni meh-mehan tembong sabeuleuk geunjeurna. Puguh we. Tumrapna ka samiun. Teu beda we ti ucing nu leuberit. Sarta maningan sakilat naker, manehna luncat ngarontok Sumarni. Duh kedah ngagoroh gelis. Margi wiwirang nama. Moal pun emang. Samiun ditungtungan ku ngahehe. Barikat ngabekem sungut Sumarni. Sarta teu anta parah deui ngandurug-dug we. Sumarni dipaksa sina asup deui ka kamarna. Najan sakumaha adug-aduganana oge. Puguh sakadar tanaga awewe. Mangka-mangka samiun teh sakitu badegulna. Begituna pikeun Sumarni mah teu beda we ti beurit geura ku senteg. Kari nunggu-nunggu dawuh teh sanyana. Alhamdulillah kanca. Jak. Icarita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mang sadatang samper deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.